mah da se-Indonesia mah sampai dekatin cek kabeh cek kasana mah. Baheula kitunya. Salah dia laguna eta. Kuring ingat pas ditugaskeun gawe keur di Jakarta. Ngaleut eta. Datang ke Jakarta bari jeung ka apal alamat. Dibere alamat KPT ieu lah karena mah da disebutkeun mah bisi kumaha dayana geus bangkrut. Mata kaya lagi pindah di PT ge. Tah, ini urang teh datang ke Jakarta. Tanyakeun ke Jakarta teh alamat ieu di mana, alamat di mana. Puput. Sampai ka Kapangi, geus Kapangi cicing tah saminggu ditugaskeun ka pertama kurang ka Ambon di SBT Seram bagian timur. Datang cek aing ka Ambon aing naik pesawat sok lah nu can ngajarna naik pesawat mah atok mimiti aing naik pesawat cai. Gagalnya deui wa ami nyambung ieu mah. Eta aing semangat we geus beberes nya da baheula mah urang mimiti da can aya nu kararieu patut lah teknologi ge masih keneh hayang ya ge lain ku email fax mail teh nih. Telepon ge telepon imah. Bari jeung hayang nelepon cek kasar teh mah kadulur ka itu kieu ge nebeng ka tetangga ada urang mah di imah teu bogana naon. Nah, itu bau. Urang rek indit ka Ambon inget neh. Desa sabaraha? Aing rek mah teu bisa sare aslina teu bisa sare. Begitu rek indit asup ka bandara aing bingung. Aslina Mah kunaon eta teh? Heuh rek asup ka bandara aing rek boarding pass kumaha ieu carana. Teh sorangan teh anu nganteur sok lamun maneh batur meureun nuturkeun. Sabaraha 5? Aing nanyakeun ka saha? Cicing we di luar ari aing batur rek pesawat teh setengah jam deui tah rek indit. Sabaraha 5? Da urang teh rada nyubu da sieun plat teh. Wah, ini teh geus nungan pas lila. Cek aing teh pesawat teh tarun tapi aing di jero dijagaan aing teh di luarna aing kumaha asupna. Heuh dasar aing sieun teh da genok teh maklum lah urang mah teu lembur gitu. Teu ku silila aing teh beureun da sieun telat teh nanyakeun urang teh. Pak, maaf mau tanya. Kalau saya mau ini gimana? Oh iya mah masuk aja ke dalam. 70 Nanti kalau pesawatnya A, B, C, D sebelah sana sebelah sini gitu kan? Oh iya pas itu beres. Aing teh ditanya, kan kadang-kala sok mau naik pesawat mah mau nomor kursi sabaraha gitu nya kan jelas. Dari sabaraha gitu kan kumaha pamundut lagu lah. Amun cek asal mun VIP mah geus jelas diharareup lah gitu. Aing hayang nu terakhir wae Pak, bisa tiba-tiba berasa we gitu nya. Pang tukangna we nomor paling ujung aing mah. Pek teu bisa molor anjing asa gandeng atuh di tukang. Urang mesin di tukang si anjing mesin. Sing ngore teh sareng mesin. Ya teh mesin jalan pengalaman lain ka biasa naik bus. Begitu rek ini sok kabayangan lalaunan. Nah, pesawat teh lalaunan set puter teh muka kaca aing ningalikeun pramugari. Oh, keperagaan. Kabeh masker segala macam nepi ka pelampung nu karena itu patut lah cai ini. Pas terakhir nanti dengan temenang dibawa si pelampungnya suka aing milik aing. Mereka dihanap jok teh ulah bisa enak naon. Oh kitu cara. Jaga keselamatan. Ada orang malah ningalikeun peragaan nah kareulis cai. Benar aslina pramugari mah daun nu goreng. Nah, geus kitu urang diuk teh tukang anjing cai. Begitu rek terbang kan langsung ngogos balik dah di tukang aing reuas eta anjing. Satorek kita jeung liat aslina kieu we terus. Oke deh beki luhur set karena tadi buka HP pareman mun baroga HP lah baheula mah HP atuh. Pas inget we aing pas di luhur kesang leutik. Kesang mah kesang mah sekolot mah kesang lembut gitu kesang badag lah karena di tempat teh da sieun teh. Kesang obo aya teh. Hah? Kesang obo. Ya aya. Oh, pasti eta mah. Soalnya kesang obo mah aya. Eta aya tuh ngopi tah, ranginang tah, ngopi. Iya kopina ieu ranginangna. Ieu teh urang terus kuat. Begitu turun datang ke Ambon. Sok ngopi lah ngopi. Aing teh bisa bahasa Ambon. Pemiti datang teh. Turun orang. Ya alamat di mana? Lolobana teh sim horeg teh nu nawaran teh taksi gelap mun di urang mah di dieu mah angkutan preman lah nya. Jalur tengahan ini mah. Caheum alun-alun gitu. Ieu mah nawarkeun taksi teh. Di urang mah mobil carry we nya. Mas taksi, Pak. Saya mau ke belakang Soya ini mau ke kantor ini. Oh iya Mas. Ayo saya antar. Tanya harga anjing. Baheula aing asa ka olah batu mer 180.000. Jebret nya. Jebret we. Aing geus apal mah deuk ke si urang teh mun urang mah di dieu ka Cicaheum 180.000. Di putaran. Aing di reuas. Aing eta. Atuh si duit teh saeutik teh urang teh ngobrolkeun teh Mas ka tipe da mimiti teh genok. Duit nyaros tuh.
Kan? Eta carita pertama urang mah teh ampun. Tah, sok saeun boga carita. Kumaha? Cenah rek ke Pangandaran lur. Kumaha ke Pangandaran teh? Pangandaran tak barang. Urang ngobrolkeun rencana ka Pangandaran nya. Sadu teu boga duit. Abi. Abi, Ayo. Kurang ngaduda ya. Jadi gigolo itu anjing. punya duit. Jadi kalau kan mun payu pasti itu pada jeruhan anjing aing goreng. Kalau masakan nabi goreng patut. Kan teu duit, urang moto biu. Terus jika sih tahta wari ya. Mantap wario.